Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda ieu dongeng karangan Koswa Mitra urang lajeng kedeui hanca dongeng nuka tunda teh Nyi Titi lain deui keheuleunan jeung amekeunana kuayana manehna teu kungsi bebenangan dina ngirimkeun serangan ka dirina Nen Sukmawati najan kumaha keur manehna moal suka rasaning ati moal tenangnya hate mun kudu eleh kitu bae dina mangsa ayeuna rumatak serog manehna maju deui ka hareup leungeunna para mitra sadaya ku waktu tadi karasa panas jeung peureus ayeuna mah geus cager deui najan ari peurihna mah masih keneh karasa Sukmawati najan kumaha kuring moarek sieun moarek kapok deuleu hayo sia geura layanan deui diri kuring ceuk teteh mah yeuh mending geus nyai mending ge urang teh ngahiji sabeungkeutan ulah mumusuhan bager yu urang hijikeun kakuatan urang ulah nepi ka papisah nyai sangeuk dolim sinyaw mah samukiuk Nyi Titi ngirimkeun serangan leungeun katuhu harita ngadius bangbaraan para mitra sadaya rek ngagempur beungeut Nen Sukmawati tapi dina kaya nu tenangna keur Nen Sukmawati ngadengdekeun beungeutna ka beulah katuhu plos serangan Nyi Titi henteu keuna kana sasaran ngan Nyi Titi gancangna leungeun katuhuna ditarik deui ka tukang semuk hiuk ayeuna peureub kencan mata antukna beungeut Nen Sukmawati kabeunangan des aduh teu burung Nen Sukmawati harita para mitra ngagoak beungeutna karasa panas najan kitu tacan ngayakeun serangan balesan manehna masih keneh nyabar-nyabar kana kaayaan harita tapi pihak sejen Nyi Titi terus-terusan ngirimkeun serangan-serangan ku jalan pilih genti ngagempurkeun peureub kenca jeung katuhu nu tuluy-tuluyan dina gerakan pohara gancana atuh para mitra rada ripu oge kaayaan Nen Sukmawati manehna ge pangagebeg ayeuna mah lantaran karasa kaya Nyi Titi beda jeung kaayaan baheula-baheula ayeuna sigan boga gempuran anu bisa dianelkeun gempuran-gempuran nu matak mateni teh sanyana sora ting hariuk jeung pohara cepetna malah dina hiji kasempetan kalayang awak Nyi Titi ngalayang kaluhur gancang suku katuhu mata siuk des keuna pisan kana beungeut Nen Sukmawati kontan Nen Sukmawati ngacengkang ka tukang blak nang karak bengkang aduh kurang ajar sia kakara ayeuna mah amarahna Nen Sukmawati kaluar tur umur-umuran kakara ayeuna keur manehna ngalaman hiji kajadian seperti ayeuna nepi ka ngaceblag nang karak bengkang dina kayan beungeut panas jeung nyeri nyanyautan sagala rupa cilik Nyi Titi nangtung hareupeun Nen Sukmawati nu masih keneh nang karak bengkang kuniang hudang jeung nangtung di barung ku teutupan panon semu nafsu taya kababandinganana Nen Sukmawati ayeuna geus leungit rasa karunya ka diri Nyi Titi nu ayangan ngarasa keheul jeung pohara dianggapna para mitra geus ngaliwatan bates kaayaan Nyi Titi teh sasak teu beunang disabaran oge teu beunang dibageuran jabati eta oge yakin yen Nyi Titi siga nu rek meakeun kapanasaran meakeun ka keheul ayeuna keneh nu matak sajeroning geus bisa deui nangtung bari mencrong Nyi Titi hatena pohara keheulna dadana turun naik bakat tingku amek-amekna amek nu taya papadana di sejen pihak tenangna keur kaya Nyi Titi ayeuna mah manehna nu ngawasa kaayaan kalayan kaamekna henteu diumar teuing manehna ge sadar yen mun ngagugulung teuing hawa nafsu bisi goreng akibatna bisi manehna poho kana temah wadi nu matak sabisa-bisa manehna rek nenangkeun kaayaan dirina ku ayeuna manehna geus hasil ngaragrageun Nen Sukmawati anu kasohor dukun sakti geus mang pirang-pirang ngarasa bungahna cacakan mun aya anu lian mah kana tangtu diri Nen Sukmawati baris bener-bener kawiwirangan hatena mah Nyi Titi seuri nyaksian kaayaan Nen Sukmawati nu amek-amekan teh malah pok ngomong semu nu panas kitu geuning kaayaan anjeun teh nya Sukmawati mana nu disohorkeun jago teh mana majarkeun gagah sakti perkasa teh mana buktina mah geuning eueuh naon-naon pisan kakaraku sakitu ke andi geus ngagubrag
titik montong waka bunga heula sia montong waka seuri sia kurang ajar lantaran ajan kumaha maneh bakal kaduhung di akhirna mun maneh ngalawan ka kami mangga sia geura-eureunan ngamusuh ka kami titik mending yuk urang babarengan jeung kami ngarah urang pinangi jeung kabagjaan ketur kasenangan baheula kami kaolo kabita ku ucapan-ucapan si lainnya kami percaya ke Andika tapi ayeuna mah moal deuleu je keheulaanan kudu ngahiji jeung jalma ingkar pantara kitu patutna jalma jahat ka sasama pantara Andika mah lah kuduna ge diberantas deuleu kami ge baheula rek dipodaran ku Andika ye kami rek dipodaran ku sia deuleu moanya kami kudu ngabageuran ka sia keheulaanan ye nu matak ayeuna mah yuk urang nangtukeun saha nu bakal unggul saha nu bakal keok deuleu kurang ajar sia nyata-nyata sia hayang dipodaran ku aing ha titik sok geura paehan mun bisa mah sia sok geura laksanakeun kala ka omong we tu gini lodong kosong ngelentrung ngaranna nu kitu teh nya titi semunang tang para mitra bari srog maju deui salengka geus kitu mah Nen Sukmawati terus nangtung ajeg bari meureumkeun panon dua leungeun dibeberkeun terus didorongkeun ka hareup gero manehna ngegero pohara tarikna sorana mani melengking siu raya hiji tanaga dorongan pohara tarikna ngajojo kana waruga Nyititi dina kayan pohara gancang Nyititi teh cicingeun sakali ayeuna manehna bakal nya hayang ngalawan ka Nen Sukmawati nu matak gancang manehna nyamat jenengan Eyang Sukmarasa geus kitu dua leungeunna dikahareupkeun dipake nahan serangan pihak Nen Sukmawati tina dua dampa leungeun manehna kaluar hawa dorongan pohara kuatna dua kekuatan ngabelesak des celegur jeregjeg Nyititi mundur dua lengkah sedengkeun Nen Sukmawati ngabelesak katukang aya kana 5 lengkahna bari katempo ka ayana siga nu ripuhna keur napas ge rengha pranjung celeng duanana kahareup sakedeung geus padeukeut harita teh paadu hareupan bari silih teuteupeun seukeutna keur pada keur ngukur tanaga sewang-sewangan titik sia samemeh teteh bea kasabaran mending geura-eureun lantaran lamun teteh geus ngaluarkeun keris titisan iblis dirinya bakal binasa dirinya moal bisa ngalawan keris iblis yeuh nu matak geus mending geura-eureunan kalakuan seperti ayeuna teh titik nu geus manggeus teteh ngahampura ngan geura-eureunan ye mumusuhan di antara urang taya gunana taya manfaatna diteruskeun oge montong ngolo jeung montong loba omong Andika teh Sukmawati montong ngaharepkeun kami ngeureunnan ngalawan ka Andika lantarannya ayeuna waktuna nu tangtu pikeun kami ngayakeun balitungan jeung Andika geus loba teuing dosa jeung kasalahan Andika Sukmawati kurang ajar sia mun kitu mah sia teh bener-bener hayang dipodaran ku aing nya ragamang leungeun Den Sukmawati harita ngaragamang kana cangkeng belah kenca maksud rek ngaluarkeun keris titisan iblis anu salawasna kumanehna diselapkeun dina cangkengna keris nu geus hasil kumanehna disamat tina cekelannya eus ku jalan ilmu gaibna memang geus kapibana deui ku dirina kalayan terus setara lesot ka asup salila manehna ayeuna aya di puncak leuweung tiis tapi pohara ngajenghokna keur diri Nen Sukmawati lantarana barang ragamang leungeunna ngaragap kana cangkengna bet eueuh keris teh tetela diuyup diayap di teangan di sasaran dirarampa di sasasar anger teu kapanggih kamana ari keris kamana bet eueuh geuning be kamana nya Nen Sukmawati teu bisa nyumputkeun kaleuwasna teu bisa nyumputkeun kaayaan manehna nu ngarasa leuwas nu pohara Nyititi seuri Nyitiki bangun anu bungah nyaksian kaayaan Nen Sukmawati nu leungitkeun keris agemanana manehna ge teu nyangka lamun keris eueuh ti Nen Sukmawati boro manehna ge geus gegebegan najan kumaha sieun jeung seber mun kudu nyang hareupan keris titisan iblis kanyataanana ayeuna geuning bet eueuh bari jeung tong boro manehna najan Nen Sukmawati sorangan ge teu nyahoeun nah atuh bet limpeuran teuing nini Sukmawati anjeun nepi ka teu nyaho di mana ayana keris cocolek ketarasi cing atuh sing tarapti cing atuh sing bener barang tuna teh ari rumah sabutuh keneh mah ulah gagabah jadi leungit
Pentong ka somong sia Titi sabalikna aing rek tumanya ka sia nanyakeun soal naon Sukmawati pok atuh geura sok geura sok kalinya geura gancang nanyakeun soal naon sugane kuring bisa ngajawabna lamun teu bisa ngajawabna engke langsung ditandingkeun pokona mah sanu bisa ngajawab eta menang hadiah meureunnya karunya eta meuni sapakitu meuni pias dedeh teuing Sukmawati ini geus pikun cempe sakunaha montong ngomong sangeunahna sia gero geus kitu mah diri Nen Sukmawati ngagero kaki burak nu aya di jero saung burak gancang hadiah sia buru-buru ka burak torojol ki burak harita nu geus ngajirim Sukma jadi jang ina harita nyamperkeun keur sareretan mah nya moal anu nyangka mun dirina jang ina kaancikan ku bangsa siluman datang ka hareupeun dirina Nen Sukmawati pok tumanya aya naon Nen gegeroan pro keur ngarareunah nunutan hayo di geroan aya naon atuh Nen aya naon ieu teh mun rareuwas teuing lain aya naon yeuh jeung teu perlu amak-amakan sagala jeung ngarasa aral sagala sia di geroan ku aing teh burak ieu nu penting moal pati-pati ku kami di geroan ieu kajaba diri kami aya kepentingan ka nikah oh kitu ku tande keperyogian naon atuh Nende sok carioskeun ka abdi nu lah mangga saurkeun sareng ieu teh keur tarung kunaon make eureun atuh nah ieu teh ieu heula ngaso heula teh kumaha ieu teh ceki burak retret antara Nen Sukmawati jeung Kanyi Titi kuring mah siap kene burak ngandungan maneh elehan ye teu ceehan hayo ngajak eureun ti ditu mah ngambil napas meureun teh mah Nyi Titi omongna estu matak tugeuna sanyana Nyi Titi mah ari nyarita teh sok kamana wae majarkeun ambil napas sagala mending ngahinis pisan yo sok matak tugeuna hae nyarita teh matak nyeri kana hate nu sanyana montong jeung cecengiran sia budak yeuh mending mun kasep Nyi Titi ngadonja jebris siga nu amak hihi panjigi kasep atuh hihihi lantaran geus boga jirim boga awak jang ina sangareupan turunungan maneh aya perlu ka maneh tuh budak aing mah sabaleun leuna oge asana pemboboging sawah deuleu awas ieu Titi pingin ngahinis pisan ka windet kawas mangrekeun boging sawah segala kawas kanu goreng batu teh pan kuring geus jadi isina make jeung dihina segala ku iling ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso mitra anu mulia harita keur kitu gero Nen Sukmawati ngageroan ka diri ki burak nu keur pacental-cental jeung Nyi Titi burak yang hareup ka dieu sia lain kalaka bobogohan jeung si Titi ka dieu nyamperkeun ka dieu nyamperkeun ka aing waduh disangka bobogohan aduh aing mah ti ditu nama timuru meureun teh burak cing atuh sampeurkeun ka dieu itu karunya bisi pegat gangerongna gogorowokan wae kitu jeung ka ditu cek Nyi Titi nitah init kaki burak dititah ngadeukeutan palebah Nen Sukmawati nu aya nangtung belah kaler deukeuteun lawang saung ki burak ngajan hatena makeheul ka Nyi Titi ambak ka Nen Sukmawati teu burung manehna ngadeukeutan ka palebah Nen Sukmawati sanggeus aya hareupeunana pok manehna tumanya aduh bade naon Nen nah Nen teh aya karerepet aya Bang Baluh nu mau ngageroan ka Jisi Mabdi teh atuh nepi bade miwarang mangga saurkeun ulah bade asa-asa nu burak cilaka euy aduh cilaka aing mah ih cilaka teh culuk kumaha Nen atuh cilaka sagala aduh sing leros nyarios teh cilaka kunaon aduh cilaka kumaha eta teh keris titisan iblis leungit leungitnya maknya Nen benar geus leungit aduh geus eueuh tidak canggeng kami sia burak Nen Sukmawati teu bisa nyumputkeun kakuciwaan hatena ku leungit keris titisan iblis nu jadi andelan manehanana salila ieu kakara bisa kapibana deui sanggeus ti heula kapi milik Nyi Eus ayeuna geus leungit deui bari teu kanyahoan di masaha anu nyekal
Kiburak harita para mitra sadaya nepi ka ngahulang. Rada lila barang manehna ngadenge omongan Nen Sukmawati ngabejakeun eueuhna keris titisan iblis. Bet ngarasa heran keur diri Kiburak make jeung leungit teu pupugu. Padahal manehna ge nyaho yen tadi sore aya keneh. Nya kitu eta keris geus mulang deui kana leungeun Nen Sukmawati sanggeus tadi dipake nelasan dirina Nyi Iro. Nah ayeuna make leungit, nah ayeuna make eueuh. Eta kabeh ngajadikeun diri Kiburak ngarasa heran jeung bingung. Nu matak pantas lamun ayeuna ngahulang rada lila. Pipikiranana eueuh keris titisan iblis teh. Dipikiran ku manehna keris nu jadi ageman jeung gunung panangeuhanana diri Nen Sukmawati. Nen Sukmawati nyaksian sirih Kiburak ngadon ngahulang. Lain deui keheuleuna jeung ambekeunana nu matok haok nyentak. Burak mikir atuh sia. Lain kalau ngahulang gitu patut kalau bantuan mikir aing. Kira-kira na kamana eueuhna keris teh atuh? Na dicokot ku maneh atawa henteu teh? Jawab nu bener sia budak. Monya teh pupuguh keris make leungit. Ih. Matak mawi ulu buta katinggal awi. Nu bener sia. Kalau kaheureuy wae sia mah. Kalau sempal kaping guyon aing keur ripu teh. Aing keur sedih teh bising teh nyaho mah. Aduh, ya gini ujungnya mutan nen. Aduh. Itu keris titisan iblis neng. Bu. Disangka teuing make jeung leungit segala rupa. Aduh. Boga nen ulah kagungan sangkian awon disim abdi mah teu rumaos maling teh sun. Mun kitu perlu ku aing ditehangan. Celeng-celeng harita para mitra Nen Sukmawati ngagajeleng kanu jauh bertak lumpat sakeudeung geus jauh. Kajadian Nen Sukmawati nu ngejati dinya estuning jauh tina panjang kaki Burak jeung diri Nyi Titi. Teu sangka Nen Sukmawati baris ngejat ngagajeleng anu saterusna lumpat gancang naker sakiceup geus eueuh teu katingali. Nyi Titi gancang ngagero. Sukmawati montong kabur sia. Celeng-celeng Nyi Titi ge harita luncat kanu anggang. Maksud rek nyusul diri Nen Sukmawati sakeudeung geus jauh ti Kiburak. Nyi Titi aya maksud seja nyusul atawa ngudag diri Nen Sukmawati. Harita lumpat geus jauh naker sakiceup geus anggang ti puncak pasir leuweung tiis. Kaayaan di leuweung tiis nu bieu mahaneuteun ku ayana sora-sora Nen Sukmawati jeung diri Nyi Titi nu patelah. Ayeuna jadi nyecep tiiseun dirga angkat tincak simpe rehe comreng. Lintang sora sasatoan peuting nu kadenge mapaesan kayan sabudeurieun eta patempatan nu aya di sakalireun lembur sudiplang. Kiburak masih keneh nangtung harita teh. Di buruan saung bari panonna mencrong ka palebah jalan satapak. Nu waktu tadi disorang ku Nen Sukmawati nu ngagajeleng luncat pohara gancangna. Nusa terusna diudag ku Nyi Titi dina gerakan nu pohara gancangna. Ingat kana kajadian cikeneh lumangsung di eta tempat. Daek teu daek ngadatangkeun diri Kiburak ngarasa heran oge ku kaaya Nyi Titi nu matak dina hatena Kiburak ngagrentes kieu. Teteh Nyi Titi basa ti heula salamet tina udagan aing manehna tangtu guguru ilmu panemu jampe pamake ka manusia nu luhur elmuna. Jembar ku pangabisana. Guru ilmu ka jelema anu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh. Lantaran kaayaan manehna ayeuna estuning teuneung ludeung taya kakeueung. Eta mah diri Nen Sukmawati ge ku manehna ditantang dia basa aing di jero saung keneh aing ge apan kadenge sora bukbak gelut antara Nen Sukmawati jeung Nyi Titi. Tadi atuh basa nyabok kana pipi aing karasa panas jeung peurih. Nya Nyi Titi. Bagja keur ka Burak mun anjeun bogoh ka akang. Nya. Aduh, mun aing meureun nya. Boga bebene model kitu digane moal we ku aing. Burang peuting. Moal dititah gawe ku aing mah. Nyaan sukda sugemana teh. Suka aing nyaan boga bebene model kitu mah. Aduh, cek si Burak para wargi sadaya. Ngadon ngalamun nu teu eucereung. Ngaso heula teu ngaso para wargi ngaso heula ngaso.
Mitra anu mulia dina hate Kiburak make boga pikiran nu lain-lain make jeung ngaharepkeun nyititimi cinta kadirina sagala rupa. Padahal apan tadi mah pohara amekeunana pohara keheuleunan pankung sirek dipahala dipergasa ku itu kaur koneng sagala. Tapi aina sanggeus nyaksian nyititi gagah bari aina ge nyusul Nen Sukmawati bat jorojo ya rasa bunga jeung bagja make rasa cinta sagala ka diri nyititi anu ayeuna geus eueuh. Nyititi na dunya bakal terus ngagugudag Nen Sukmawati teh tawa moal nyai. Heug didoakeun ku Akang Burak muga nyai sing hasil maksud sing bisa nyusul diri Nen Sukmawati keun jadi manusia anu bakal datang kana tangtu urang baris bisa patepung deui nyai mangih kasusahkeun ku Akang baris dibelaan baris ditulungan ngan ayeuna mah Akang moal waka kawana-mana Akang meureun cicing heula di dieu kakara isukan Akang bakal ninggalkeun di tempat katelah leuntis teh aing boga waruga ayeuna mah jadi manusia deui lah ngaran jadi sina tapi teu naon pokona mah saha-saha gitu urusan ngan barang dirina inget kana omongan Nen Sukmawati tadi kitu kayan Kiburak gegebegan ku ayeuna keris titisan iblis bet leungit teu bubugu. Aduh kamana atuh nyari keris titisan iblis ya make jeung leungit sagala make jeung segala rupa. Aduh bener-bener matak heran aing ye heran ye hay bakana uteuk ye matak jangar imah. Aduh lang dari Kiburak ngahulang meni anteng nakar saterusna gek manehna diuk dina bangku awi hareupeun saung mikir ulang nakar parna nakar mikiran ku eueuhna keris titisan iblis. Aing bener-bener poekeun ye aing teu bisa neguhna ka mana eueuhna eta keris nasaha nu malingna punya eta diumaling bet ku bisa eta bet pinter make jeung nyokot dina cangkengna Nen Sukmawati bari Nen Sukmawati teu nyahoeun. Aduh bener eta mah Nen Sukmawati teu nyahoeun luhur ilmu eta nu maling keris atawa kabur sorangan kitu. Bisa jadi kabur sorangan geus teu betaheun meureun sembung dicekel ku Nen Sukmawati atawa buah-buah kurang menyan meureun jadi teu betaheun keris teh ras kana kaayaan dirina nu geus ngancik dina raraga jangina lain deui bunga heunana keur si Burak dina poe isukan manehna rek kalembur darmaga hayang nyaho ngeunaan kaayaan urang darmaga nah kumaha reaksina sanggeus nyi roh maot sakaligus hayang nyaho pihak kulawarga manehna nah bakal apaleun ka dirina nu sabenerna atawa moal hal eta nu ngajadikeun kaayaan Kiburak meuni geus teu sabar hayang geura datang berang-berang hayang geura bisa datang ka lembur darmaga kacaturkeun di pihak sejen mangsa harita Nyimas Centring keling keur humarurung ngararasakeun kaayaan awakna asa pasiksa manehna keur humarurung bari nyarane dina bilik guha sanggeus dirina teu kuat ngayunan pangawasan Nyi Santi nu terus mulang ka pamatuhan di guha Warudoyong Pasir Caringin dirina keur bener-bener meunang katugena hate sapeuting terus hahargungan ngarasakeun kanyeri nu karanapan ku manehna tug nepi ka poe isukna kaayaan geus berai beurang Nyimas Centring keling masih keneh nyanghunyar lamar dina pamatuhanana teu inder-anderan ka mamana dipeuting keneh ti barang manehna kabur ninggalkeun lembur darmaga tug nepi ka ayeuna aya di pamatuhanana kanyeri nu tumiba ka manehna anya eta tetela tacan ilang tina pangrasana nu matak terus hahargungan kawas nu bener-bener harita teh para mitra nyerina. Aduh kurang ajar eta bikang. Aduh si wawalak kabogohna si sabda. Aduh aing mah aduh tetela maneh nu boga pakarang aheng boga pakarang mangrupa cucuk gelung cucuk kone tulang tapi pohara ampuhna. Aduh teu sangka sacongo buuk eta budak awewe budak setepak nu katempona siga campieu siga keuyeub apu siga teu aya kabecus bet Gusti sangelehkeun aing Gusti. Aduh aya kitu mah aing kudu bener-bener ngulik pangarti tapi sigana bakal babari ngelehkeunna namun aing bisa ngabobodo ka manehna mun aing bisa maling cucuk gelung anu manehna cucuk kone manehna leng manehna neangan aka anu lantip sangkan manehna bisa maling cucuk kone nyalila-lila manehna menang aka nu baris ngadatangkeun hasil nu gemakeun nu matak tungtungna manehna nyikikik siri ngarasa bunga.
bener aing mah alus. Aing ke peuting rek datang ka imah tukang warung. Katempo ku aing di eta imah ngan manehna sorangan, kalayan ayeuna dibarengan dienongan ku si Santi jeung si Sabda. Nya ke peuting aing datang kadinya, kalayan sacara roroncepan aing rek asup nyukma ka diri si bibi warung. Ngarah aing babari ngalaksanakeun permaksudan aing. Nyimas centring keling, manehna meunang akal nu lanti. Yen manehna tayalian rek nyaka ngakalan nya nyokot cucuk gelungnan Nyi Santi, ku manehna rek diakalan ku jalan manehna nyukma ka diri si bibi warung tukang warung teh. Keur jongjon diuk nyorangan, bari ngararasakeun awakna rasa leuleus selung se taya tangan pangawasa meuni asa pasiksa. Jebul taya nu asup ka jero guha. Tetela tayalian datang kadinya tangtungan saurang lalaki nu teu dikenal samemehna ku dirina Nyimas centring keling. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, harita Nyimas centring keling para wargi ngarasa reuas oge sok sieun eta jalma teh musuh atawa jalma nu rek nayakeun balitungan jeung manehanana. Sanu nyaho pihakna Jandarta atawa Nyi Titi hayang ngayakeun riributan jeung dirina. Manehna nangtung bari murelang bangun anu hayang sidik jeung tetela ka eta jalma nu kakara asuh. Bari nangtung ajeg bangun ataya karisi taya karingrang malah make jeung nyerenge sagala. Siga nu teu sieuneuh najan aya hareupeun Nyimas centring keling. Kunaon maneh olohok bengong kitu Nyimas centring keling? Reuas? Kaget atawa sieun ku aya datangan ku kaula ayeuna, ha? Reuas atawa kumaha? Sanyana diri maneh teh, ha? Nyimas centring keling? Eta jalma ngadon seurinya kakak bangun jeung seurikeun ka diri Nyimas centring keling. Kurang ajar sia, montong cetengiran kitu sia, keur huntu koneng teh, terari gosok. Saha sia sanyana, ha? Saha? Nyimas centring keling nepi ka gegejret teteh nyerad. Bakating ku ngarasa amak jeung keheul ka eta jalma anyar pinanggi nu geus aya di jero guha. Mun amak-amakan kitu, centring, cenah ani ka bangsa siluman. Cenah bangsa siluman gagah jeung sakti. Tapi naha make teu apal ka kula? Atawa ilmu panemu maneh geus cabal? Geus laleungitan? Atawa hanap keneh ilmu maneh, ha? Ngomongna eta jalma teu weleh jeung sesirian bangun sukana keur bari jeung ngahina beakar. Montong somong ani kasia. Manusia leuwih hade ani ka ngomong nu bener, bejakeun kaayaan ani ka nu sabenerna. Hayo ngomong sing bener sia, saha ani ka nu sanyana? Keukeuh Nyimas centring keling hayang nyaho kana ngaran eta jalma. Mun dibejakeun rek reuas atawa moal? Eueuh ti dituna diri kami kudu reuas ngadenge ngaran bangsa manusia mah ya eueuh. Eueuh ti dituna kami kudu sieun ku manusia mah nya. Oh, teu naon dibejakeun ku kula. Malah ngaran kalangarah lengkep rek dibejakeun kaayaan kula nu sanyana. Ngan hanya ka naon? Hanya ka waktuna kaburu beak. Isuk we urang bejakeunnya.